nya lain ngajedog wae siapa darah aja aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut ya teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsa naon layang jamus kalimusana kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah di dinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan kagok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang napi kanang tanggi sok aing serang ya saya nego heula potong cecengiran sageuleuh aing da nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok hei kelo teh sia digebrag sakitu reuas sok hei maju ayangnya sia anjir eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampa suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi ayo ayo anjir alah anjir seueul euy duh cungcurungan kana batu duh nyerina na taku deuleu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait masakeun sia wait jempe-jempe membeung rebogoh wait joet anjir hayo woi iya wait dari manehna mah latihan terus aya aing mah henteu da sia mah kitu ari eleh teh elah sok sia percaya sama gelut malah nya da ahlina manehna mah wait yo habeh dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kalapalamatan dan Tawi Sesa Sabta Parugu Bajigiring tapak nengalah urang sia alah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya
hebat kalau begitu kayak jideun sia teh. Tuh, murora muji gini. Luar biasa. Hebatnya. Tuh, cenah ngaku ini mah. Montong cecengiran we lah. Kadiekeun layang jamu selalu sadar. Moal. Cing sok sia aing can narima teungeulan. Kumaha karasana? Abdi mah tara neungeul. Ai gelut jago mah tara make jeung tutunga teh teungeul. Di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui. Saminggu cager. Kumaha? Tah tu leuwih seukeut mah sungut tah. Sanget. Kumaha? Beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate. Kumaha? So. Sakecap hate nyerina sataun moal cager. Naon? Palai. Bade nyobian. Ye. Gatot kaca burut. Goblok sia. Nya, ambek nyeri. Geun antep. Da teu burut aing mah. Tah geus antep aya nyaho. Goblok sia. Nah, nyeri teh berarti. Ya. Operasi kitu ah. Waduh, nepi ka kitu. Tah ditambahan teh nyeri teh bete. Palai anu sanyatana ieu bener ieu tegelara tega pati tega leuleus Allah ampun cepot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan leuleus ye tuang heula ka jauh aduh ampun sepot ampun sepot leuleus sepot edan sion nepi ka kitu eta jago gebleg cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ye leuleus setelan eta teh tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul ai naon lulus pot lat lulus iya tak kitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing bot ampun kumaha ieu epes meer iya bangsat geura tewak luar biasa aing narima eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamu sekali musada teh aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dangke dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leuheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh